ngaraokeun kasadayana perkenalkeun nami abdi Julia Permana di kelas 10 IPA 4. Abdi bade ngalaporkeun kagiatan abdi di bumi selama aya wabah coronavirus. Biasana abdi gugah sare enjing-enjing salat terus meresan kamar sareng meresan imah. Santos beberes, abdi mandi. Santos mandi, abdi sarapan. Tong hilap sameme sarapan kukumbah pandangan heula nganggo cai sareng sabun. Biasana santos sarapan abdi ngerjakeun tugas anu dipasihan ku ibu sareng bapa guru. Santos ngerjakeun tugas di ibu sareng bapa guru, biasana abdi sok among sareng ucing-ucing abdi. Biasana oge abdi sok nonton drama